batur harese oge ku minyak pan ayeuna teh lain anu harese teh hayo ngahantem nyetok di laluhur nya eta oknum pengusaha anu di laluhur dolim pan eta teh nya kumaha pengusaha laleutik dihanap anu ngadamel gorengan anu pasakana sagala ku minyak daganganana sagala ku minyak pan ngap-ngapan nya dihanap teh teu bisa ngabayangkeun deh eta dosa kadolimanana gitu. Eta mah ibarat joget japlin di hareupeun irung jelema anu keur gering ngap-ngapannya pantelenges pisan eta jelema teh matak pantes we ceuk agama pagean kitu teh haram teh nya rada keheu pribadana kitu mudah-mudahan we sing disaladarkeun nya eta kumaha kangge urang dihanap ayeuna minyak mahal model kieu ibu tampi we ieu mah tampi kurang mah nya ieu teh mangrupakeun ketetapan Allah kangge urang entos we kitu episode kahirupan disebatna tos we kitu ame hampang jeung ringan kahirupan teh da urang adur-aduran oge kana harga minyak da teu matak jadi murah deui nya ibunya adur-aduran anger mahal tenang anger mahal mending tenang kitu wiyos lah minyak mahal oge tapi sing aya we jang meserna kitu nya ringan lah hirup kitu mah keun we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Sadayana puji eta kagungan Allah anu parantos ngatur kana setiap pertemuan urang sadaya riungan urang sadaya anu maha uninga kana setiap kertegna hate urang sadaya anu parantos maparinan nikmat anu teu aya putus sinareng wates wangeunna kangge urang sadaya anu maha sobar sok sanaos urang sadaya seueur midamel dosa sinareng maksiat. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan sapapaosna oge salamina dilanggeng mayengkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana wa rasulana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekakantun ka para ahli wargina para duriyahna para sahabatna tabiin tabiahna tug dugikeun ka urang sadaya mudah-mudahan urang sadayana ku Allah digolongkeun janten umat Kangjeng Rasul tur kenging syafaatna khususna syafaatul udma na jaga di yaumil jaza amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga urang lajengkeun deui hanca anu katunda aya sifat sato anu aya di manusia jeung aya manusia anu sifatna sapertos sato anu kahiji kamari teh kama salil kalbi siga gugug bahasa kasarna mah anjing wios nyebat anjing oge da ka anjing ulah sote ka jalmi anu resep kana kadunyaan resep kana dunya resep hayang dibere hayo we ngelel kitu bu jiga naon jiga gugug anu tadi ta saatos kitu teh saatos dibere ku batur teh sok nurut kana kahayang jalmi anu merena sok sanajan eta jelema teh salah kumaha kadituna ngagejret we darajat kamulyaanana kusabab bisa dikendalikeun ku jalmi anu mere tadi teh ya anu memperbudak hatena ku kadunyaan. Anu kadua kal an'am anu jiga ingon-ingon kumaha ingon-ingon teh sapertos doma sinareng sapi nanguluk teu puguh nya ibu pagaweana ukur nyaring jeung ngagayem kolot we saeutik kececet dipencitnya jelema model sasatoan kitu hirup ukur nyaring jeung ngagayem mumul ibadah mumul kasab mumul ngaji pantesna teh dikumaha ibu dipencit atau kadituna dibeulem pikulubeun cek sepuh kapungkur. Anu katilu jelema teh anu siga monyet anu kamari teh kumaha monyet sagala dirawu ngarawu ku suku jeung siku lain ku siku hungkul jeung suku ibu
padahal leungeunna keur ngahuap eta teh nya. Hirupna teh sarakah gambaranna teh kitu. Janten jelema sarakah mah hirupna teh diibaratkeun kana monyet. Loba kacape, ripuh hirup gitu mah. Akhirna jalma sarakah mah biasana bakal cilaka ku pamolahna ibu. Coba orang tambihan ku ngadongengnya, orang tambihan poin anu katilu ieu dibahas deui kitu. Aya ngadongeng kieu ibu caritanana teh. Aya hiji jalma anu beunghar ngalalata ku harta, ngagaduhan murang kali dua murang kalihna teh. Anu hiji sarakah nyaeta budak pangageungna, anu hiji deui bager eta mah adina. Kacarios bapana teh maot ibu anu beunghar teh. Harta kakayaana teh digono ibu hampir sadayana ku dulur anu gede anu sarakah teh. Ari adina mah ngeun saukur dibere sakuliwak tanah jeung imah alit di payuna aya tangkal balimbing. Lolobana mah diringki deh ku dulurna anu sarakah ibu. Tapi dasar eta adina bager jeung soleh da teu amak suka bungah we kitu anjeunna mah. Kahirupan sapopoe eta adina teh nganalkeun kana hasil bubuahan nyaeta buah balimbing teh ibu. Anu aya di payunan bumina sok dijual ka pasar. Kali mangsa aya manuk gagak ibu. Ngadaharan buah balimbing anu tos arasak. Ngan eta si bager teu wani ngagebah ka eta manuk teh. Da sieun meureun nya. Da manehna teh boga kasieun kitu ku manuk gagak. Sabab unggal poe di daharan wae eta buah balimbing teh. Sedengkeun eta si bager teh butuh jang bakal sapopoe anak jeung istrina. Akhirna mah meureun ngawanikeun maneh. Nyarios ka eta manuk gagak. Nya da caritana teh ieu teh manuk gagak ibu kitu. Ari gagak teh naon nya di urang cak kakeh kitu nya. Dukan naon lah gagak we. Wayahna eta buah teh ulah dialaan ngawanikeun maneh gitu. Gagak nemal. Tapi da kaula oge butuh cek gagak teh. Nya ayeuna mah urang satengah ewang we kumaha cenah kitu. Tah kaula teh boga emas cenah jang mayarna ieu buah anu sok didahar ku kaula teh. Sok ayeuna mah jeuntas panjangna 1 meter cek gagak teh. Nurut we eta jelema bager teh. Saatosna ngadamel tas anu panjangna 1 meter teh ya. Teras we dicanak ku gagak naik kana punuk gagak gitu geleber hiber. Agung berarti nya gagak teh. Terus dicanak hiber ka hiji tempat, ternyata eta tempat teh nyata tempat anu pinuh ku emas ibu. Sok cenah wadahan ayeuna mah emas loba-loba anak kadinya. Nurut we si bager teh. Satos pinuh teh wih deui we dicanak hiber singkat carita kitu ibu. Ditengalikeun ka istri jeung anakna. Alhamdulillah kanging milik anu ageung. Singkat carita we kitu nya si bager anu eta teh janten beunghar we ibu. Sagala aya da ladang emas teh ya, ladang ngajual ka pasar ka ditu. Kacarita dulurna anu panggedena teh anu sarakah ibu, aya ulin ka dinya. Manehna teh kaget ningali kaayaan adina anu jadi beunghar. Ceuk dulurna anu sarakah, kumaha cenah ieu teh mimitina anjeun masang jadi beunghar kieu. Nya darak-darak dicarioskeun ku adina anu beunghar ngadadak teh ya. Nah, jorojo teh jadi kabita eta si sarakah. Da sarakah ngaranna ge. Ki Adi tempat maneh ieu ku urang dibeli lah cenah kitu. Anjeun mah pinah we ka ditu cenah. Kumaha cek adina nu bager? Mangga cenah ki lanceuk da bahager gitu. Akhirna si sarakah meuli we tempat adina. Adina mah ngabangun dewe di tempat sejen ladang ngajual imah jeung aset nu aya gitu. Berikut tangkal balimbingna teh ya ibu. Kacarita si sarakah manehna hayang jiga adina. Terus we minta emas ka manuk gagak anu sok aya da aya keneh. Sabab cenah ieu ayeuna mah balimbing teh anu kaula. Wayahna anjeun kudu mere jiga ka adik kaula. Cek gagak teh. Nya akhirna manuk gagak nya tujuan we sok cenah. Jieun tas panjangna 1 meter. Nyieun we eta si sarakah teh tas. Nganyeunana teh ibu lain 1 meter. Rarancepan manehna nyieun 2 meter ibu. Nya da pikiranana ameh bisa loba. Pan sarakah ngaranna oge. Dibawa we ku manuk gagak ka tempat anu lomba emas teh. Singkat carita eta si sarakah beres we ngisian ku emas. Eta tas anu 2 meter teh. Acan pesakna anu hareup nu tukang. Wah. Pesak ka mejana. Da ngahaja ti imahna.
ngange acuk anu pinuku pesak pokoknya mah cap dadat tuh ibu gitu. Cek si Saraka teh hayu orang balik beres cenah ieu kaula. Ari si Gagak mah teu malire kana atas si Saraka naik we kana manuk Gagak geleber hiber deui ibu. Di awang-awang eta Gagak leongan ibu sabab puatana berat. Akhirnya eta Gagak teu kuateun nanggung beban teh kitu ibu. Koleang akhirnya notog ka handap murag ka laut. Parae we eta Gagak jeung si Sarakah teh kitu. Tah gitu ibu jalma anu sarakah mah hirupna teh bakal sangsara jeung cilaka ku polah kasarakahanana. Mugi urang mah ditebihkeun tina sifat sarakah ibunya, amin. Ya robbal. Pan aya jalmi teh anu ningali awewe itu hayang, ningali awewe ieu hayang. Teu kaur ningali, digonol kabeh. Nya cap sarakah teh ya. Kumaha akhirna da teh hiji-hiji acan atuh. Ringsek tah ku pamolah kasarakahanana gitu. Nya ada ibu oge atuh geuleuh nya ngadauna gitu. Tah eta anu katilu, anu kaopat kal hinjir. Aya jalmi teh anu sipatna jiga hinjir. Hinjir teh begu, bedul, bagong ibu. Keunek nyebut bagong oge da ka bagongnya. Dina surat Al-Maidah ayat 60 pidauh Allah wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taguta ulaika sarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Di antarana aya anu dijadikeun monyet-monyet jeung bagong-bagong jeung anu nyarembah togut maranehanana teh jalma-jalma nu kaayaanana teh panggoreng-gorengna jeung anu pangsasar-sasarna tina anu lempeng. Tah ieu ayat ku sapali ulama ahli tafsir janten aya manusia anu karakterna sifatna jiga babi ibu. Kumaha babi teh? Ari babi mah ayana di tempat anu kotor. Jadi resepna teh anu kotor. Jeung biasana tarati muru ka pasanganana teh babi mah. Pamajikan ditinihan batur ge kalem we eta babi mah nya, teu ambek cenah. Matak jalmi anu tarati muruan mah tah siga eta sifatna teh kitu. Jeung resepna teh kana tempat anu kotor-kotor ibu. Da seueur pan jalmi lamun diajak kana riungan jalmi saroleh teh alim seueurnya kana majelis ilmu teh alim. Tapi lamun ngariung we di tempat-tempat nu kalotor, tempat maksiat da atoh aya eta teh. Tah lamun urang ibu kaleresan aya di tempat anu kotor, di tempat maksiat sabab kajebak ku kaayaan misalkeun nya. Urang teh da kaditu ka dieu teu tiasa diantos aya di lebetna. Urang teh kedah jiga lauk laut cenah ibu. Sok sanaos caina asin, tapi laukna mah teu ngiring asinnya. Janten maksana sing panceg kayakinan jeung katakwaan urang ka Allah. Lamun tiasa mah urang teh buru kaluar tina eta riungan, tina eta lingkungan anu doraka jeung maksiat. Dan nu puguh mah urang ngahiji jeung jelema budugnya. Dalain anu budug jadi cager ibu, kala anu cager jadi budug. Jadi lingkungan mah seukeut mangaruhanana kana sifat jeung tabiat urang ibu. Urang gaul jeung tukang minyak pasti bakal seungit minyak. Urang gaul jeung tukang dagang waduk. Nah lain waduk atuh dagang duren we kitu nya. Pan sok aya anu bos waduk geuningnya. Waduk tai kitu, tai doma, tai eta nya pasti we bau tai kitu. Urang gaul jeung tukang dagang duren pasti seungit duren gitu. Ar-ruh karih. Ruh teh ibarat angin. Angin ngalangkung kana minyak seungit pasti jadi seungit. Angin ngalangkung kana tai aing misalkan. Terang tai aing ibu, nya tai garing ya misalkan. Seungit tai garing ka ditu. Mata kedah pilih-pilih gaul sareng anu saroleh. Anu saling elingan dina jalan anu sae. Ngan lamun urang aya di lingkaran ahli doraka ibu sabab urang tos kajebak di lebetna misalkeun wayahna urang kedah panceg hate panceg keimanan jiga lauk laut anu tadi anu teu kapangaruhan ku cai asina eta laut. Sabisa-bisa mah urang teh mere pangaruh anu sae pikeun eta lingkungan gitu. Mudah-mudahan urang ditebihkeun tina sifat hinjir, tina sifat bedul tadinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kalima kama salil ankabut ibu. Pidauh Allah dina surat Al-Ankabut, masalul ladzina takhadu min dunillahi auliya kama salil ankabut ittakhadat baina wa inna auhanal buyuti
la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Misil jalma-jalma anu ngajadikeun pamimpin salian ti Allah, anu ngajadikeun jelema teh kaistimewaan anjeunna salian ti Allah, ta eta teh saperti lancah ibu anu nyieun sayang. Jeung sanyana imah anu panglemah-lemahna teh nyaeta imah lancah atawa sayang lancah. Janten digambarkeun aya jalmi anu sapertos lancah ibu, nyaeta jalmi anu teu panceg percayana ka Allah, kayakinana ka Allah, tapi percana teh model kitu ka dukun, ka paranormal. Tah kadituna jadi teu tenang hatena. Lamun teu datang ka dukun teh tenang hate teh. Lamun teu percaya ka jimat teh tenang hate teh. Lamun manehna teu percaya ka batu ali teh wah teu tenang. Tah anu kieu saur Allah dina Al-Qur'an manehna rapuh tauhidna jiga sayang lancah. Ongkoh nyebutkeun rezeki teh ti Allah, ongkoh nyebutkeun anu kawasa ka urang teh Allah, tapi salah kaprah dina marentakna kitu. Kalah marentak ka jelema-jelema anu sasar model tadi. Misalkeun kalah marentak ka emah naya genggong. Ka emah naon deui raksa bujil cenah aya. Apan aya jalmi teh nu model kitu. Terus di apan geuningan aya caritana jelema dina ramona teh ngajajar batu ali ibu. Ngaberenel aya 5 batu alina teh. Ditaros ku pribados dupi ali eta kangge naon? Ta ieu mah cenah ameh loba anu mikaresep. Ari eta dina curug naon? Ta ieu mah cenah ameh payu dagang. Ari eta cenah dina jari manis naon? Ta ieu mah khusus cenah jang awewe. Jadi awewe saha wae anu melong ka kuring pasti cenah bakal ngudag kitu. Heeh, da diketrok ku maneh ku batu eta cek eta kitu. Ari eta cenah jang naon? Tah cenah ieu mah bisi aya musuh da ngadada bareuh cenah beuteungna tah. Gara-gara ieu. Ari eta anu dina cingir. Tah anu na cingir mah ngarah ka mana wae teu katingali ku istri cenah. Jadi poek cenah pun bojo teh ningali abdi. Bebas cenah di luar teh. Allahu Akbar. Nepikeun ka kitu nya eta percayana. Tah nu kitu teh ieu teh ibarat lanca ibu. Lanca mah manehna jiga anu nya cicingjina imahna anu wewegnya. Karawel we saeutik eta imahna pejet da. Jiga anu nya urang ngaku iman ka Allah teh tapi keyakinan ieu urang seueur rapuh. Seueur percaya kana perkara anu musyrik, anu matak ngarapuhkeun keimanan urang ka Allah. Naudzubillah. Urang mah kedah panceg keimanan ka Allah ibu. Sanes ulah bersyariatnya da urang teh kedah aya upaya gini kamari saur ajengan kamari wengi kedah aya upaya, kedah aya ikhtiar, kedah aya syariat tapi lain ka jalmi nu sasar ibu. Dongkapna atuh ka jalmi anu taqarrub ka Allah, anu tos matuh hatena ka Allah, anu tos panceg hatena ka Allah, anu sae akhlakna, tos ikhlas dina padamelanana, tos soleh dina hirupna. Tah kitu ibu dongkapan teh jalmi nu kitu anu soleh. Teras anu disuhunkeun ku urang teh lain jalan keluar ibu, lain pitulungna sanes, tapi doa anu disuhunkeun ka anjeunna teh jeung elmuna. Suhunkeun eta jalmi soleh teh doana kadewe hate urang ulah salah tujuan, ulah salah niat. Abi dongkap ka dokter, abi dongkap ka jalmi soleh, abdi berobat misalkeun naon deui, abdi divaksin, abdi di masker, abdi usaha, abdi tani, ieu mah jalan syariat. Dan anu ngagaduhan kaputusan mah anu maparin kauntungan tina dagang urang, tina ngahadekeun panyawat urang, anu ngagaduhan jalan keluar tina kahimpit masalah urang mah mung Allah. Sing panceg ibu keyakinan urang ka Allah. Ulah jiga lancah anu tadi teh. Insya Allah ibu kapancegan keyakinan ka Allah, buleud masrahkeun hate ka Allah, maka bakal seueur jalan keluar tina masalah kahirupan nu aya ibu insya Allah. Ti saha we jalana mah kadituna namanya aya ti guru itu, ti guru ieu, ti jalmi soleh itu, ti jalmi soleh ieu, ti dokter itu, ti dokter ieu, ti mantri itu, ti mantri ieu. Allah maparinan jalan eta jalan syariatna. Kagenep nyata aya jalmi teh anu sifatna jiga reungit ibu. Naon cenah jiga reungit. Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Saestuna Allah segen lingsen nya ngadamel misil anu kumaha wae oge boh reungit boh anu saleutik ti eta.
tak ieu mah ibu saur ulama ahli tafsir aya jalmi diibaratkeun nya ku ulama jiga reungit. Kumaha jelema jiga reungit teh? Aya jalmi anu neangan perkara jang kauntungan kepentingan dirina tapi ku cara nyongcong batur. Nganyarikeun batur, ngarugikeun batur. Pan aya jelema anu hayang beungharnya tapi nyiksa jelema ibu. Hayang beunghar tapi dolim ka jelema. Batur harese oge ku minyak pan ayeuna teh lain anu harese teh. Hayo ngahantem nyetok di laluhur. Nya eta oknum pengusaha anu di laluhur dolim pan eta teh nya. Kumaha pengusaha laleutik dihanap anu ngadamel gorengan. Anu pasakana sagala ku minyak, daganganana sagala ku minyak. Pan ngap-ngapan nya dihanap teh. Teu bisa ngabayangkeun da eta dosa kadolimanana gitu. Eta mah ibarat joget japlin di hareupeun irung jelema anu keur gering ngap-ngapannya. Pantalenges pisan eta jelema teh. Matak pantes we ceuk agama pagean kitu teh haram teh nya. Rada kehe pribadina kitu. Mudah-mudahan we sing disaladarkeun nya eta. Kumaha kangge urang dihanap ayeuna minyak mahal model kieu ibu? Tampi we, ieu mah tampi kurang mah nya. Ieu teh mangrupakeun ketetapan Allah kangge urang entos we kitu. Episode kahirupan disebatna. Tos we kitu. Ame hampang jeung ringan kahirupan teh. Da urang adur-aduran oge kana harga minyak, da teu matak jadi murah deui nya ibunya. Adur-aduran anger mahal, tenang anger mahal. Mending tenang gitu. Wiyos lah minyak mahal oge tapi sing aya we jang meserna kitu nya. Ringan lah hirup kitu mah. Keun we. Uih deui ibu, jalmi anu jiga reungit mah nyaeta jalmi anu neangan kauntunganna tapi bari nyongcong ka batur gitu. Tah jalmi nu kieu mah moal anu mika resep. Mata kereungit mah hawana ge hayang naon bu? Hayang mabuk nya. Tos beunang dibabuk teh muncrat darahna. Eta teh timbal balikna. Sabab manehna hirup ku cara nyedot getih batur. Matakna urang mah lamun hayang beunghar, lamun hayang kauntungan ulah nyiksa jalmi. Bisi maotna jiga reungit anu digeprek tadi naudzubillah. Ulah dolim ka jalmi. Tapi geuning lamun urang barang peser ibunya tak ieu kabahas deui taku pribadi. Barang peser anu dagangna teh katengali miskin nya. Ulah seueur nawar karunya atuh da teu ageng batina ge nya. Bisi jadi dolim cenah eta teh ibu. Bu, sabaraha ieu gorengan? 2000 tilu cenah jang. Atuh 2004 we atuh. Da moal sabaraha atuh batina ibunya. Acan minyak ayeuna mahal. Nya hayang ngeunah sorangan teh kitu. Kajeun we batu ripu oge nya. Pan aya nu puas cenah nawar jelema nu dagang ibu caritana teh. Teu ngali cenah urang mah tah sukses nawar. Asalna hawu teh cenah 80.000. Beunang tak urang mah jadi 50.000. Teu ka satruk cenah nu dagangan age. Coba batur ripuh kalah jadi puasnya. Kade ibu ah, da urang mah ahli pangaosan. Teu kenging kitu bisi dolim. Teu ulah eta ge nawar mangga da nawar mah teu diulahkeun ku agama. Ngeun ukur atuh urang teh nawar teh ka saheula. Anu dagangna saha? Jeung kaayaanana kumaha? Lamun bade nawar mah atuh ibu ka Indomart nya. Ka Alfamart tawar sok. Teu wantun jeung. Dari tawar saudug-udug ge moal matak seep moal eta. Bisi jiga reungit anu tadi urang teh ibu. Matak dina Quran ku Allah diantawisna jalmi anu dolim teh nyaeta lamun ngajual sok dikurangan cenah ibu. Lamun meuli sok hayang dileuwihan. Nya ibu misalkeun hayang meser dukuh. Pancan dipeser teh eta dukuh. Saparapat mah geus asup tah kana patuangannya. Da eta mah caca muilan ngasaan. Ari beres teh ngasaan. Ini teh ka ditu. Meulina mah henteu ibu. Cek anu dagang teh arek moal cenah ieu meuli teh. Ah cenah ari teu beunang 5.000 mah moal cek ibu teh. Cek anu dagang teh kehel cenah euy. Eta jelema teh kade ibu urang teh ulah kitu bisi jadi masalah. Bisi ngurangan kana rezeki urang eta teh ibu saur ulama. Sabab urang teh tos dolim kanu dagang. Lamun urang moal meser ulah ngasaan anu seueur kitu ibu. Lamun tos ngasaan wayahna kedah meser. Jeung lamun ngasaan teh ulah tepi ka wareg ibu. Ulah tepi ka 1/2 kilo asup peuyeum ka jero. Dukuh saparapat asup teu kengi. Entos we cekap cenah ngasaan.
ngasaan mastikeun we sakitu ulah sok teu kawar. Mudah-mudahan orang mah ditebihkeun jiga sifat reungit anu tadinya, amin. Anu katujuh nu terakhir ibu nyata jiga keledai cenah ibu. Masalul ladzina hamilut taurata summa lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfaron. Surah Allah dina surat Al-Jumu'ah ayat 5. Misil jalma-jalma anu dipancenan Taurat tuluy maranehanana teh henteu ngalaksanakeunana eta teh lir ibarat keledai anu mamawa kitab anu kanel. Jalma teh anu diibaratkeun keledai nyaeta anu ngarti kana ilmu ngeun tara ngamalkeunana. Panseur jalma teh anu ngarti kana ilmu kana eusina tapi manehna teu bisa ngamalkeunana. Tah anu kitu teh diibaratkeun keledai. Ngahantem we teras-terasan ngelmu agama, ngahantem we nyarios kabatur kudu bener tapi ngamalkeunana henteu. Amalanana teu sesuai jeung cariosanana. Allahu akbar. Meni asabah kanyalira ya teh ibu. Pidoana we ibunya abdi sing janten jalmi soleh, amin. Anu tiasa ngamalkeun naon anu dicarioskeun ku abdi ta eta anu intina nama. Tah ieu ibu anu katujuh teh jalmi diibaratkeun jiga keledai anu males ngamalkeun ilmuna hasil tina cariosan anjeunna mapatah mapagah ka baturna. Mudah-mudahan urang mah ditebihkeun tina sifat ieu nya ibu, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tah urang mah ibu sanes sasatoan anu tadi. Urang mah manusia anu hirupna dituntut mikir jeung eling ka Allah. Ikhtiar jeung ngadoa teh kedah imang ibu. Syariat jeung hakikat teh kedah imang. Sehingga urang tiasa ngajalankeun kahirupan anu saluyu jeung aturan agama jeung dari agama anu aya. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Leresna murni lungsur ti Allah, lepatna murni tina kabodohan pribados. Kalayan ditutup kudu akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.